Mankoba ka-40 nyarioskeun anjeunna dipaparin buku pikeun nuliskeun murid-muridna dongkap ka yaumul qiyamah. Dicarioskeun dina Bajatul Asror Sayyid Abdul Qadir ngadawuhkeun kieu. Kaula dipaparin buku ari gedena satungtung paningali nyaeta pikeun nuliskeun ngaran murid kaula nepi ka poe kiamah. Jeung eta murid geus dipasrah-pasrahkeun ka kaula geus jadi kaboga kaula. Jeung lamun murid kaula henteu alus kaula anu alus demi kamulyaan pangeran kaula leungeun kaula henteu lesot tina sirah murid kaula. Sanajan kaula aya di masjid murid kaula aya di magrib. Lamun murid kaula katembong auratna tangtu ditutupan ku kaula demi kamulyaan pangeran kaula dina poe kiamah kaula rek nangtung dina lawang jahanam. Bisi aya murid kaula anu diasupkeun kana jahanam. Karna Gusti Allah maparin ka kaula yen murid-murid kaula moal diasupkeun kana jahanam. Saha-saha anu ngaguru jeung maba ka kaula tangtu ditarima ku kaula jeung tangtu kaula nyang areup ka eta jalma. Malaikat munkar wa nakir geus jang jika kaula dikubur moal mere pikaweureuwaseun ka murid-murid kaula.